Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Wilujeng ngalaksanakeun ibadah saum. Mugi saum urang aya dina kalancaran rawuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang keureuy, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun gumilang biasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka sajongjongan mah Mang Dekong nangtung bari ngajengutan buukna nu geus ampir bodas kabeh. Handeueul hanjelu minuhan dadana. Dinten teu oge manehna teh geus ngalakukeun rajapati ka papada kaula. Dugi kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana lenglang di tengah pakalangan ngaduhayam bogana kibariji teh geus eueuh nu tingkulinting. Mang Dekong geus kasisi nyampeurkeun aki sidik tungkul ngahruk bari ngecelakeun Cipanon nu ngebrehkeun kahandeulanana ku kajadian si Piong nepi ka hanteuna. Sanajan ajalna teh lain dihaja. Sasat manehna mah ngabela diri. Lamun teu kitu boa dirina sorangan nu bakal ngalakonan kalebon pati disasaak kudu jadi musuhna. Oge si Piong harita geus diparayang dibawa ka imahna Kibariji. Direndengkeun jeung si Darba nu jiwana geus teu kapuluk deui. Cindekna ayeuna mah geus jempling. Iwalti renghap napas-napas nu ditarahan. Jeung hakna Mang Dekong anu keur kanyanyerian. Ebreh kacangan ku obor anu masih keneh ngabebela. Juringkang. Ti imahna Kibariji aya nu turun. Sanggeus luak lieu terus we ngalengkah. Meunang sababaraha lengkah ka tengah pakalangan. Sarajrut deui we aya nu turun paneuri. Si horeng maranehanana teh Bah Jagur jeung si Jamian. Bah Jagur dehem sorana tarik handaruan sarta langsung muru ka tengah pakalangan. Jen manehna ngajanteng bari diiteuk hoe anu tara tinggalin. Awakna nyang hareup ka rombongan aki sidik. Manona gular-giler ngareretan ka hiji-hiji jelema anu narangtung beh katuheunana. Sanggeus seubeuh neuteup beungeut-beungeutna. Ngong manehna nyarita, sorana geueuh manaker. Kaula lonta jauh-jauh ti ujung kulon. Lain lantung tambuh laku, lain ngalengkah saparan-paran. Tapi boga maksud rek mangbalaskeun kanyeri murid-murid kaula. Maksud tadi mah ngan rek ngayakeun balitungan
jeung jelema-jelema nu ngaran si Wijana katut si Majid. Jeung si Majid geus dilaksanakeun. Ayeuna kari jeung nu ngaran si Wijana sakalian we barengkeun jeung nu geus ngabinasa dua murid kaula. Ayo maju tiluanana. Ya kaula si Jagur, urang ujung kulon. Cadu munur haram mejat. Lamun neuleu ngababatang musuh murid kaula. Utang uyah bayar uyah. Utang pati bayar pati. Moal sudi rasa ning ati lamun henteu nguyup getih Arandika. Ayo maju. Barang gumilar ngadenge susumbarna Bah Jagur nangtang kamanehanana. Agewat cengkat bari ngalesotkeun leungeun Nyi Arum nu tita tadi muntang pageuh kana pepeuteuyanana. Maksudna gumilar teh rek asup ka pakalangan. Tapi teu kanyahoan ku pamurtala nu geus melesat manten miheulaan. Rog manehna pareup-hareup jeung Bah Jagur. Hebat oge. Tapi Andika mah rupana lain jelema anu dipibutu ku kaula. Saha Andika? Ceuk Bah Jagur rada kaget. Mireungeuh rurupaan nu nyampeurkeun teh teu parok jeung batur. Ieu mah pikasebereun. Kaula Murtala guruna Ki Irpai. Pamurtala nerangkeun maneh bari ngajega. Walah, Ki Irpai? Ki Irpai mana? Kisila? Bah Jagur nanya kaget. Ki Irpai si bongkok. Tembal pamurtala. Anak itu mah tuh. Teu salah Andika maju teh Murtala. Bogu aya balitunganana. Ceuk Bah Jagur bari merong teu ngiceup-ngiceup. Kawas nu hayangeun telek kana rupana pamurtala. Itu koena mah ngubeng luhureunana. Hiji tanda yen manehna geus sayaga rek miheulana rajang. Ngabali tiungkeun kalakuan batur. Pamurtala teu kebat nyaritana lantaran hoe ujunganana Bah Jagur geus ngahiuk manten rek ngababuk hulu. Hei. Reseuteung Jagur. Kelan tuh bere kasempetan kaula teh nyarita. Pamurtala bari ngolebat ka gigir miceun panarajangna. Tadina mah hayang mawa ngadongeng heula sugan we Bah Jagur bisa dibawa bener. Henteu murugul nurutkeun hawa nafsu jahatna. Dah, teu perlu Murtala. Ka bau-bau sungut deuleu. Ya kaula si Jagur teu sudi ngadenge omongan ti musuh. Sakali maju taruhanana jiwa ngalayang. Ceuk Bah Jagur bari ngahiukeun hoena. Terus we nyah cer badan pamurtala anu teu dibere kasempetan pikeun nyeunghap. Pamurtala atuh kokolebatan nyingkahan panarajang lawan. Tapi tak candaikeun males. Jagur, lalaki sajati mah moal palsu kaos Andika. Hayang meunang bari jeung licik. Ngadu hayam oge anu siihan jeung nu siihan deui. Nu lemor jeung nu lemor deui. Ceuk pamurtala bari ngalegot ka gigir terus nguliwed kana tangkal kiara. Atuh habak teh tangkal kiara digebug. Nepi ka nyeblok tapak hoe ujungan Bah Jagur. Lamun segeuna kana sira teh moal teu bujaran bajret. Sangka jago kandang besi teh geuning jelema kecing leutik puri. Pantes kudu dongesna siga jurig jarian. Ya, ari ngaras dago mah teh kudu ngabalitungkeun pakarang musuh. Lamun Andika wani sor maju ka hareup. Tapi mun Andika mung dikirimkeun ka neraka ya meunang. Ayeuna we geura mundur. Bah Jagur ngaheumbatkeun deui itu koena. Nyata bener Jagur. Andika teh dir takabur. Tembal pamurtala bari luncat nyingkahan paneungeul.
Murtala, kau lama. Tileletik nepi ka ayeuna teu nyaho naon nu disebut dir takabur teh. Kaula tara minta dihampura jeung tara ngahampura kasing saha wae oge. Hiuk deui. Hoy Bajagur datangna ti gigir rek nigas beuheung. Corelat Pamurtala ngejat bari sukuna ngahelang rek najong pigelang. Tapi kalawan tapis pisan Bajagur ngan sakicep ngarobah gerakan leungeunna. Atuh. Hoy nu gedena meh sagede bitis teh ngahakan bincurang. Pamurtala ngajaul anu saterusna ngedeprek. Tenggelan musuhna karasa panas, perih, nyeri nyak serak kana sakujur badan. Kurang-kurang nama moal bisa menyat deui. Ngan bubuhan ninggang di jago kolot anu lain sabong-brong, lain jalma jore-jore. Sakitu ditenggelan ku tanaga bobot 1000 kati ge. Bincurangna teu kerel-kerel ukur ngagempeng beureum. Deuleu musuhna ngajoprak. Teu anta parah deui. Yuk we. Hoy ujunganana diheumbatkeun rek mepeng sirah. Pamurtala sanajan masih keneh diuk, rikat manehna ngageser dina ulin pangonsai. Gerakanana teu beda we. Ti buaya nyabet mangsana. Bareng jeung ngabletukna paneungeul Bajagur ngahanca taneuh nepi ka mulek ngebul. Leungeun kenca Pamurtala ngacedak kana pepeuteyan lawana. Sedangkan sukuna anu mangrupa buntut buaya ngacekuk kana balik pisan. Disusul ku leungeun katuhuna nyayang kana beuteungna. Anu antukna sanajan sakumaha ngalinggirik andihi oge Bajagur ngajaul ka tukang sababaraha lengkah. Riuk beungeutna muringis nahan ka nyeri. Puguh tenggelan Pamurtala teh lain sabong-brong. Sanajan bener Bajagur ngawasa ilmu batu karang anu ngandelkeun kabedukan. Tapi ilmu Pamurtala oge teu kurang-kurang ampuhna. Wedalan kandang besi teh teu bisa dianggap remeh. Waduh, kurang ajar Murtala. Bajagur ngagentak hudang. Ngarasa kaget oge ku kahebatanana tanaga lawan. Lantaran saingetan manehna teh tacan ngarasa ragrag di pakalangan. Anu matak nguntup nguyup oge. Dumeh cek pangrasana mah moal aya pitandingeunana ngalawan ka manehna teh. Cek kaula oge, urang mah ngabalitungkeun urusan batur. Asa teu puguh lamun urang kudu ngadukeun kakuatan Jagur. Jalan wajar teh masih keneh molongpong. Pamurtala sabisa-bisa ngelingan Bajagur, dugan we bisa dibawa badami. Masih leuir teuing Murtala. Ajalna 2 murid kaula kudu ditebus deui ku nyawa. Bari hiuk we Bajagur ngaheumbatkeun paneungeulna, kolebat. Des. 2 pigelang diadu. Tinggalan Bajagur ngoleweng semu ngagibeg sedang Pamurtala ngerepeng karasana sing sireumeun. Hebat. Tapi teu ngandung harti Andika bakal salamet Murtala. Tetap Andika bakal dikirim ka neraka. Hiuk deui. Hoy ujungan ngolebat rek meupeung hulu. Pilek Pamurtala ngagigirkeun badana dina pasangan nyerong. Bari sebrut beureupna ngajojo gadolawan. Ayeuna mah howe teh nyolocos rek notog kana dada. Sarta leungeun nu sabelah deui dipake nakis panonjok musuhna. Pamurtala rikat narik deui leungeunna. Jingkrak kagigir bari ngabadukeun sikuna kana careham. Sakilat Bajagur malik deui neruskeun gerakan hoena rek nyabet beuheung. Tapi gerakan Pamurtala tetela bisa ngungkulan kacepetanana nu jadi lawan. Ngan sakilat jurus sisamber nyawa teh geus miheulaan ngacedak kana hulu angen. Ngalegot saeutik kagigir ceuk nganca deui iga burungna. Tapi Bajagur memang bener-bener kuat. Tenggelanana kalah katerus we mubat mabit neangan sasaran. Anu dina ngalawanana Pamurtala nya kapaksa we meres tanaga. Ngagunakeun kakesitan gerakanana pikeun nyingkahan tenggelan-tenggelan musuhna anu moal boa kacida hebatna. Hayo gerak keterukeun
Pangabisa Andika teh Murtala. Yuk deh. Panenggel Bah Jagur miheulaan datang ti gigir. Korebat. Murtala pindah tempat dua lengkah. Tapi teu kanyahoan hoy Bah Jagur geus nyerepet rek ngababad suku. Pamurtala rikat luncat. Tapi panenggel musuhna terus nuturkeun rek ngahanca cangkengna. Sakelat Pamurtala ngirimkeun badana. Diteruskeun ku ngajol ngajauhan. Tapi panenggel Bah Jagur nu memang panjang. Hasil oge ngababu kana dampal suku anu ngajadikeun Pamurtala ngudupruk labuh nangkuban. Aduh. Cenah. Tengah dago ditarajang deui korejat we. Pamurtala hudang, bilang luncat ke tukang. Serepet we. Manehna mesat bedogna lantaran kajudi. Ngalawanan musuh nu memang lain bantrak-bantrakeun beri lemor mah. Sarua we jeung sosoroh kojor sebanyawa. Geuning nyabut si ayeuna mah Murtala. Bah Jagur ngeyehkeun berhiuk we. Itek hoena dihembatkeun deui narajang Pamurtala. Sanajan ayeuna Pamurtala geus ngabar bedog panjang. Minangka imbanganna howe ujungan musuhna. Tapi tetep we manehna iatna taki-taki saeutik oge teu meleng ngajaga diri bisi kabeunangan. Sakilat ngalegotkeun awakna nyulusup kahandapkeun panenggel hoe anu keur ngahiuk. Terus ngalengkah maju bari ngarojokeun bedogna pikeun ngahanca beuteung musuh. Bah Jagur teu kira-kira ngaranjugna barang mireungeuh congo bedog anu rek norobos kana kadutna. Ngagentak manehna ngabantingkeun awakna ka tukang. Anu satuluyna ngagunakeun itek hoena ditunjalkeun kana taneuh. Pikeun ngajaul jungkir jumpali ka tukang. Nah Jagur, geuning Andika teh mah dijujumpalikan gitu ha. Kaos mesin modar. Lain Andika mah teu sieun ku naraka. Nu matak ceuk kaula oge. Urang mah ngan ngabalitungkeun urusan batur. Nah matak naon? Ayeuna urang ngayakeun babadamian anu wajar. Sangkan ulah timbul hal-hal anu teu dipikahayang. Cingpek pikiran. Pamurtala tetep ngajak badami lantaran manehna teu niat rek binasa. Ada deuleu teu sudi. Kaula ngadenge omongan palsu. Ngerasa teh kadenge kana ceuli, tapi lamun dilaksanakeun artina kaula kudu sareng bongkokan ka Andika. Beh. Ya, Murtala, si Jagur moal beunang ditipu. Tembal Bah Jagur morongos, napasna ngahegak urut bieu jujumpalikan. Teu beunang dibawa bener Andika mah Jagur. Pada saha nu hayang dibawa bener ku Andika? Ya, Murtala. Bener ceuk Andika. Keur Andika bener ceuk kaula, pikeun kaula. Kaula moal nganggap bener kana pamadegan batur. Tapi naon anu dilakukeun ku kaula eta kabeh bener. Ngarti? Ceuk Bah Jagur bari muih-muih ieu koena. Tetela Andika teh hayang bener sorangan, hayang menang sorangan. Laku kitu teh sidik jelema sombong. Pamurtala nyaritana ayem. Ya, Murtala. Di dunya moal aya jelema nu hayang salah. Moal aya jelema anu leah-elehan. Tapi sakumna jelema ka asup Andika pasti hayang bener sorangan. Ya, kaula kakara narima kana bebeneran anu disebutkeun ku Andika. Lamun seug geus bisa mapatahan batu. Batu itu tuh nu ngajentul tukangeun Andika. Ceuk Bah Jagur bari tutunjuk. Hatena mah dibawa ngobrol ku Pamurtala teh atoh lantaran aya waktu pikeun nyeunghap. Bener-bener Bah Jagur ayeuna mah pinanggih jeung tandingna anu tangguh. Kalawan teu ngalobakeun dicarita, ayeuna manehna ngarobah cara panarajangna. Mun keur waktu tadi mah iteuk hoena dicekel ku dua leungeun. Ayeuna mah cukup dicekel ku leungeun katuhu
pikeun ngulinkeun iteukna nu ngubeng terus narajang lawana. Sedengkeun leungeun kencana oge teu cicing ngabarengan gerakan iteuk hoena. Ku tenggeulan anu pinuh ku tanaga elmu batu karangna. Anu tumrapna ka pamurtala kacida ripuhna. Teu beda we ti nyang hareupan dua musuh nu kacida hebatna. Daek teu daek. Manehna ayeuna kudu leuwih lingas, leuwih waspada nitenan jalana panarajang lawan. Awas Murtala. Hiu. Bajagur muihkeun iteuk di luhureun sirahna meunang 3 puteran mah. Hiu. Siat. Sambaranana terus nyuruntul rek ngahanca sirah Pamurtala. Pamurtala teu gugup. Sakilat lep we manehna dongko. Kolebat. Trok. Hoy ujungan teh ditakis 2 kali ku bedogna. Sabrut deui. Pereupna ngabelesat rek dipake nimpung tuurna menjadi lawan. Bajagur teu kira-kira ngaranjugna, kaget lain mameueusan. Lantaran salian di tenggelan ujungan anak bisa ditakis ku musuhna. Oge tuurna kaancam ku hiji timpugan nu moal boa mata klocot tulang motongkeun sukuna. Bajagur teu micieun tempo, lewat we manehna luncat ka tukang. Sakiceup, sebrut, narajang, rek ngahanca sirah lawana nu masih keneh dongko. Tapi Pamurtala teu leungiteun akal. Sakilat manehna malik bari ngacungkeun bedogna. Bajagur ngaranjuk deui bae. Lantaran congo bedog teh ayeuna mah rek niruk genggerong. Anu akhirna manehna kapaksa we narik deui iteuk hoena. Bari satekah polah ngajaul ka tukang. Tapi Pamurtala teh eleh rikat. Sakilat manehna ngarawel suku Bajagur ku leungeun anu kenca. Anu akhirna Bajagur teu bisa nahan kasaimbangan awakna. Manehna ngagedebut, uluna ti heula ngabeletuk kana sisi gawir. Korejat. Bajagur hudang deui. Kanyeri dina sirahna teu dirasa. Nu puguh mah tambah nafsu ngagugudug. Sabrut we. Manehna narajang ayeuna mah ngagunakeun gerakan lancah maung. Iteuk hoena ngubeng hareupeun dadana mangrupa gulungan cahaya anu nutup badana. Teu beda we ti hiji tameng anu hese pisan ditembusna ku panarajang lawan. Pamurtala mundur sababaraha lengkah, kaget sarta reuwas nu lain lumayan. Bareng mireung gerakan lawan nu teu kira-kira hebatna. Yo, manehna nyoba-nyoba nembus ku bedogna. Beuki tambah-tambah ngaranjugna. Lantaran bedog teh ngadadak ngoleweng. Yo, diembatkeun deui. Manehna ngagero semu-semu gugup. Bedog teh kalah ka malik rek ngahakan beungeutna sorangan. Kasabet ku sambaran iteuk hoe anu dipuihkeun ngubeng. Ayeuna geus mangrupa baling-baling. Anu kakuatanana alah batan waja. Ayo Murtala. Gara bijilkeun elmu naon deui nu aya di Andika. Ceuk Bajagur bari terus we narajang. Pamurtala teu nyarita atawa nembal, tetep balem nitenan panarajang lawana anu kacida matak bahayana. Geus karuhan kitu mah. Manehna oge teu wanian deui narajang. Gawena ayeuna mah ngan cungcat-cingcat we mundur. Bari ngintip-ngintip bongohna pertahanan musuh. Tapi Bajagur nu memangna geus ngarti sarta ngarasa kumaha kahebatanna Pamurtala. Saeutik oge teu bisa mereka sempetan pikeun males narajang. Terus Pamurtala disedak. Geus moal dibere ampun. Asal keuna jang jibujaran bajred. Kolebat. Pamurtala bari setan nyingkahan panarajang. Gerat. Manehna katukangan tangkal kiara. Maksudna mah rek ngabongohan. Gerat deui. Katukangan Bajagur. Tacan ngalakukeun naon-naon. Oge Bajagur nu awakna geus katutup ku gerakan lancah maung, ku muihna iteuk hoe. Mangrupa gulungan-gulungan bodas. Ngagentak malik nuturkeun gerakan nu jadi musuh. Anu mun dititenan ti kajauhan mah kacida lucuna. Hiji cahaya kokolebatan diudag-udag ku gulungan cahaya nu buleud muih
teu beda we timuihna gilining kareta mesin. Sabot kitu balebat deui Pamurtala ngabalesat jauh naker bari dibarengan ku sora ngawik-wik matak muringkak bulu punuk dileg manehna ngajega bari leungeun duanana ngarangkadak luhureun sirah masekon sarta pigelang-pigelang leungeunna ngeluk ka handap buukna nu panjang ririaban katebak angin peuting bari terus we ngaluarkeun sora anu ngawik-wik matak nyentarkeun hate. Pak Guru ngaluarkeun ilmu simpenan tuh akibatna moal teu hebat geura. Pak Irpai alias si bongkok ngagarendang bari ngabiri-giring. Ilmu naon gitu Pai? Agi sidik nanya bari ngaharewas. Koreak menta wadal pandik. Upami Pak Guru parantos ka deseh teu aya bahan pimeunangeunana namanya eta teh dikaluarkeun. Sareng upami si Jagur kiat nadahna tetela manehna teh pinunjul. Boa. Moal aya pitandingeunana. Temal si bongkok bari panonna mah teu ngiceup-ngiceup neuteup Pamurtala nu jadi guruna. Murtala, Andika geura sambat inung bapak. Lamun Andika mung dikirim ka neraka. Marangan murid kaula si Darba jeung si Piong. Mending taluk we lah. Asa nyembah 40 kali. Si Jagur ngagak-gak, hatena nguntup nguyup yen Pamurtala moal mahi. Pamurtala sakecap oge henteu nembalan. Panenna tetep we. Kalah ka magehan kuda-kudana. Katembong awakna oyag balukar bijilna kakuatan anu kacedah hebatna. Sedeng buukna anu ngarambueuk teh ririaban ketebak angin anu harita datang na ngahiuk. Sedeng sorot panonna mutuh matak paur. Kitu deui Bah Jagur bareng mireungeuh kaayaan Pamurtala. Manehna ngaranjug reg bae ngaraneg sakedeung. Ieu gigeg deui ka tembong awakna ngagigeg. Sedengkeun ieu koena masih keneh ngubeng luhureun sirahna. Sakedapan itu ieu silih perong, silih teuteup kawas nu keur silih taksir. Anu moal boa. Ieu adegan teh tangtu adegan anu panganggeusan. Mana nu bakal eleh jeung mana nu bakal unggul. Ku sarerea anu narenjukeun harita tacan kataksir. Lelat. Bah Jagur narajang Pamurtala anu keur ngajega sorang awik-wik teh dianggap nama hiji tanda yen musuhna geus ngadeuketan liang kuburna. Manehna geus ujub we. Pasti nu jadi lawanna ayeuna moal bisa ngejat deui bakal binasa ajal ku leungeunna. Tacan ge Bah Jagur nepi Pamurtala geus nyebuk manten mapag gerakan musuh palebat. Jabron. Dua cahaya diadu. Akibatna di luar tina sangkaan. Pamurtala meceleng sababaraha lengkah bari gogolok-gokan ngutahkeun getih lalamaran. Bah Jagur nya kitu keneh ngajaul bari ngajumpalik jauh naker bari ngutahkeun getih hirup. Beheungna tutung teu beda we tinu diduruk. Akibat gerakan koreak menta wadal. Dalamun lain Bah Jagur mah pinasti beheungna bakal pegat moal kuat nyangga panarajangna Pamurtala anu sakitu hebatna. Bareng jeung ngorejatna Pamurtala Bah Jagur oge nguniang hudang. Ret ka musuhna anu geus ngajega kajleng. Manehna luncat nyampeurkeun si Jamian. Ret di ka Pamurtala. Pok manehna ngagorowok tarik naker. Murtala, ayeuna mah cukup heula sakieu. Percuma diteruskeun ge. Tapi isuk jaganing geto, kaula pasti bakal datang deui. Pikeun nuluykeun hanca. Saha nu bakal unggul, saha nu bakal asor. Urang tangtukeun. Di mana urang patepung anu kadua kalina. Geus kitu mah gajleng. Jurelat las bae kanu poek
dituturkeun ku si Jamian. Kanca dangu sadayana si Darba jeung si Piong anu geus ngagoletak taya nyawaan jol bae pada naringgalkeun ngajarepat di mah bariji. Atuh nya bariji anu katempuhan buntut maung daek teu daek kudu mulasara. Kakarage sarerea ngarenghap Juragan Sukarta jeung Panata anu ti tadi teu nyingkah di tempatna. Tingkoloyong nyamperkeun gundukan Aki Sidik. Sadatang-datang teh Panata mah jol gawawak we ngambek ka Gumilar nyebutkeun lalaki teu gableg cedok ngadon nyiksa Neng Nani di tempat panglalajoan. Ai laras kitu jang asana teh piraku deui. Aki Sidik bari ngareret ka Gumilar saeutik teu percaya. Mustahil Gumilar boga kalakuan nu sakitu hina nistana. Teu pisan-pisan Aki. Mung tadi teh Neng Nani ngagugujeg ngajakan ameng ka abdi. Nya sapiraku deui atuh Aki. Upami kedah digugu mah da abdi teh pan gaduh pamajikan. Walah. Bohong sia. Moal nya deuleu. Neng Nani mah putra menak, terah Raden. Paling-paling oge sia tah nu rek ngalakukeun kurang ajar. Panata ngagantawang bari jebet we nampilin ka Gumilar. Tiasa ditaroskeun. Tah saksina oge pun Bojo sareng Arman. Gumilar nembal tapi teu daekeun ari ngalawan mah. Ke lanan. Ulah waka ngagugu nafsu. Ieu budak teh aya bapana. Ki Parta nyeureudeg rek newak Panata ngan teu tulus kaburu dihuit ku Aki Sidik. Memangna di dieu teh sieun kitu. Ayo sia Gumilar ngaku. Bener sia teh geus nyiksa Neng Nani. Panata ngaheat rek nampiling. Tacan gebek sararea ngaranjug lantaran aya nu ngagaur. Kolebat. Ilang we. Si Colat luncat ka deukeut Gumilar. Gaur. Disada deui bari nyangereng ka Panata. Malah suku hareupna mah geus ngaronyang kana dada Panata. Di ditu mah meureun manglawankeun dumeh Gumilar tadi kumanehna katembong ditampilingan ku Panata. Tapi teu ngalawan. Colat, ulah ganggu Colat. Gumilar ngagero. Kolosod. Si Colat teh ngalesotkeun suku hareupna. Gerem. Disada lirih. Lenghoy. Gogwena gog ngadangong gigireun sobatna. Beungeutna mah tetep merong ka Panata. Bagea Colat, cager. Gumilar bari ngusap-ngusap sirahna. Gerem. Si Colat nemalan. Kanca dangu puguh we. Kabeh oge eueuh nu teu ngayak-yak bari wer-wer kiih. Nyarum manyusup kana dada salakina. Komo Panata nu tadi rek dikerekeb. Sajabana ti jemlong hadak-hadak beser. Oge bujurna ngadurut-dut. Malah make kabawa jeung bukurna sagala. Kasima sarta ngarasa sieun anu pohara. Aduh kanca cak. Carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita
Urang tunda di hanjuang siang tenden di handelem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.